Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa najasatul hukmiyatu sareng ari ngaleungitkeun najis hukmiyah wa hiya sareng ari itu hukmiyah eta ma perkara la tuhasu anu teu dipanggihan ku panca indra itu ma kanuktoti baulin sapertikeun satotol cai kiih japa anu garing itu baul bijar yilmai ku ngocorkeun cai ayakpi tegesna cukup piha dina itu hukmiyah naon jaryul mai ngocorkeun cai alaiha kana itu hukmiyah ai ala mahaliha tegesna kana tempatna itu hukmiyah. Wan najasatul kalbiyatu sareng ari najis kalbiyah min kalbin nyatana anjing wa hinjirin sareng bagong wa puru ihima sareng pirang-pirang anakna itu kalbin sareng hinjir sawaun eta sarua bae fidalika dina itu najis jumlah tuha ari sajumlahanana itu kalbiyah wali abuha sareng laina itu kalbiyah wa urkuha sareng kesangna itu kalbiyah wadamuha sareng getihna itu kalbiyah wa goeru dalika sareng salianti itu nukabi wa goeru dalika sareng salianti itu nukabe bigos liha ku ngumbahna itu kalbiyah walau bitahrikiha sanajan kabuktosan itu goslu eta kungusikeunana itu kalbiyah pilmai dina jero cai al kasiri anu seueur arroki di anu cicing itu mai sab'an kalawan 7 ai sab'a marotin tegesna 7 pirang-pirang balikan watak pisareng cukup itu sab'an wa inta adadat sanajan bing bilangan itu sab'an au la ko atawa ngeunaan ha kana itu sab'an naon najasatun najis uhro anu sejen itu najasah ihdahunna ari salah sahijina itu sab'an eta mamzuzatan anu dicampuran biturobi ku taneuh bihaisu iyata kadaru kalawan sakira-kira kiruh bihi kalawan itu turob naon alma'u cai wayasilu sareng tepi itu turob biwasitotihi ku pelantarana itu main ila jami azzail mahali kana sakabeh pirang-pirang jujna tempat wala parko sareng teu aya bedana eta maujud baina rotbi antara baseuh wa goerihi sareng salianti itu rotbi wayak pisareng cukup naon gubarur romli kekebulna keusik apada maedahkeun hukana itu kaul saha ar-romli Imam ar-Romli at-tohuri anu suci itu turob palayakpi mangka teu cukup naon najsun najis wala mustamalun palayakpi mangka teu cukup naon najsun taneuh anu najis wala mustamalun sareng teu cukup naon taneuh anu urut dipake wala yakpi sareng teu cukup naon darut turobi ngawurkeun taneuh alal mahali kana tempat najis waladal kuhu sareng teu cukup ngagosokeunana itu turob bihi kana itu mahal min goeri main bari teu make cai bala budak balik teu meunang teu eta misti minal mai tina make cai wal goslatul muzilatu sareng ari kumbahan anu ngaleungitkeun lil aini kana datna najis wa inta adadat sanajan bing bilangan itu goslah pahia mangka eta ari itu goslah eta wahidun anus eta wahidatun anu sahiji wayuk malu sareng disampurnakeun naon as-sab'u 7 wayustarotu sareng disyaratkeun pitat hirin najasati dina nyuci ke najis naon wurudul ma'i datang na cai binapsihi kalawan datna itu main au bi'i rodihi atawa ku ngadatangkeunana itu main
ingkana lamun kabuktosan itu main eta qolilan anu saeutik pain waroda tuluy lamun datang itu najasah alaihi kana itu main tanajasa mangka jadi najis itu main bimulakotiha ku nibakeunana itu najasah palau tu hiro mangka lamun disuci ke naon inaun wadah adaro mangka muirkeun ieu jalma almaa kana cai ala jawani bihi netepan gigirna itu ina amal mau anapon ari cai al kasiru anu seueur itu mau pala parko mangka eta teu aya bedana eta maujud pihi dina itu maul kasir baina kaunihi antara ayana itu main eta waridan anu datang alal mahali kana tempat al mutanajisi anu katibaan najis aola atawa henteu. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pisuruti sholati anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang syaratna sholat. Wahia sareng ari itu surut eta mah perkara tatawakopu anu ngadago alaiha kana itu mah naon sihatus sholati sahna sholat. Walaisat sareng lain itu mah eta minha tetep tina itu sholat. Wa min suruti sholati sareng eta tetep tina pirang-pirang syaratna sholat istiqbalu ainil kiblati ari nyang hareup kana datna kiblat yakinan kalawan yakin pil qurbi dina anu deukeut wadonan sareng kalawan sangkaan fil bu'di dina anu jauh ai bijami'i aradi uradil badani tegasna kusakabeh rubakna badan pil kiami dina ngadeg wal kuudi sareng dina diuk la bil wajhi lain kularai wala bil yadi sareng lain ku panangan wala birijli sareng lain ku sampean amma fir ruku'i anapun ari istiqbalul kiblat dina ruku wasujudi sareng dina sujud babi jumlatil badani mangka eta kusakabehna awak amma lao shola anapun lamun sholat ieu jalma mud tojian halna bari nyangigir pal istiqbalu mangka ari nyang hareup ka kiblat eta bisodri tetep kudada wal wajhi sareng kularai ao mustalkian atawa sholat halna nangkarak pabil ahma soeni mangka ari istiqbalul kiblat eta tetep ku dedeklok sampean dampal sampean dua wal wajhi sareng larai biayar pa'aku secara ngaluhurkeun ieu jalma ro'sahu kana mastakana ieu jalma wal murodu sareng ari anu dimaksud bil kiblati kulapad kiblat eta al ka'batu ka'bah waha wa uha sareng awang-awangna itu ka'bah ilal aradi nepi ka bumi as-sabiati anu 7 itu ardi wasamai sareng langit as-sabiati anu 7 itu sama liman pikeun jalma huwa ari itu man eta khori juha tetep di luareun itu Ka'bah pala yastaritu mangka henteu nyaratkeun naon muhadatul binai meneran kana bangunanana wal jidari sareng kana dingdingna bal murodu balik ta ari anu dimaksud eta simmatuha meneran kana ciri na itu Ka'bah wahawa uha sareng kana awang-awang na itu Ka'bah apada maedah kendalika kana itu kaul saha atiyatu syekh atiyah waduhulul wakti sareng manjing waktu ay ma'rifatu duhulil wakti tegesna nganyahokeun kana asupna waktu sholat al-mahdudi anu dibatas itu waktu syar'an ceuk syara yakinan kalawan yakin au dzonan atawa kalawan sangkaan paman mangka ari saha bae jalma
eta sholat samang-samangsa sholat ieu man bidunil ma'rifati bari henteu nganyahokeun kana waktuna sholat lam tasiha mangka henteu sah naon sholatuhu sholatna ieu man wa in waqa'at sanajan tumiba itu sholat pil wakti dina waktuna bihila pil adani kalawan perbeda adan payasihu mangka sah itu adan ida sodafa di mana-mana meneran itu adan al wakta kana waktuna afada maedahkeun hu kana itu kaul saha atiyatu Syekh Atiyah wal islamu sareng Islam palatasihu mangka henteu sah itu salat min kafirin ti jalma anu kufur kabaqiyatil ibadati sapertikeun sakakarina pirang-pirang ibadah wa tamyiju sareng hideng wa huwa sareng ari itu tamyij eta aya siro jadi saha atiplu budak bihaesu yakulu kalawan sakira-kira dahar itu tiplu wahdahu halna sorangan itu tiplu wayastanji sareng bebersih itu tiplu wahdahu halna sorangan itu tiflu falatasihu mangka henteu sah itu salat min gueri mumayyijin ti budak anu can hideng li adami sihati ibadatihi karena henteu sah ibadahna itu guer mumayyij binapsihi kalawan dirina itu guer mumayyij wal ilmu sareng apal bipardiyatiha kana kaparduanana itu salat ayil ilmu tegesna apal bikauniha kana buktina itu salat eta paradon pardu bisolati dina salat al mafrudoti anu dipardukeun itu salat wal pardu sareng ari pardu eta ma perkara yusabu anu diganjar saha fa'iluhu jalma anu migawena kana itu ma imtisalan karena turut wayu akobu sareng disiksa bimasiatillahi ta'ala kalawan kersaning Gusti Allah ta'ala saha tarikuhu jalma anu tinggal itu pardu ai sawaun tegesna sarua bae kana naha kabuktosan itu tarik eta amian jalma anu bodoh au aliman atawa jalma anu apal pal ami mangka ari jalma anu bodoh eta huwa ari itu ami eta man jalma lam yahsul anu henteu hasil itu man minal fikhi tina fikih saean kana perkara yah tadi anu ngalapi tuduh itu man bihi kalawan itu se ilal baki kana tetepna wa alla ya takida wallahu a'lam bishawab.